Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang di sareng abdi Muhammad Rizky Putra Darmawan. Dilaporkan ku CNN Indonesia gagal menang di Orleans Master saat tos Reza Pahlevi sareng Hediana Jokmaleba eleh dina semifinal. Dina pertandingan kahiji, Reza kedah ngaku keunggulan keopat Sean Fendi. Dina pertandingan kahiji, Reza menang kemenangan anu ngayakinkeun ku skor 2-10. Dina pertandingan kedua, Reza oge berhasil nyamakan skor 2 di 15-15 atau saya 4 poin di tukang. Tapi hanya karena Fendi tampil langkung tenang sareng menang di skor 2-16. Dan pertandingan anu pasti Reza sering murah ka tukang. Akhirnya Reza eleh ku skor 13-21. Dina pertandingan salajengna Hediana Juli Marbella oge henteu tiasa ngaliwat tantangan jika ke-7 Alexandra Boje. Satos teu berdaya di buruan kahiji sareng eleh 13-21. Game Herdiana maju dina pertandingan kedua. Serangan Hediana sanggup nembus pertahanan Boje. Pertandingan diteraskan kaburuan karet sabab Hediana menang 2-18 dina pertandingan kedua. Salami pertandingan anu pasti, Hediana teras-terasan murak di tukang. Aranjeuna nyobian pisan newak tapi sabaraha kali gagal disarwakeun nalika ngan ukur hiji poin deui. Satos unggul skor 11-8 dina interval, Boje tiasa katingali langkung agresif. Boje nutup pertandingan ku 3 poin berturut-turut anu ngajatkeun pertandingan rengse dina kemenangan skor 2-18. Kalayan eleh kedua wakil eta, Indonesia nempatkeun wakil dina babak final anu dilaksanakeun dinten Minggu 28 Maret.